Rungsing, rungkat, riut, ayeuna mah ke alamat. Baheula yang buburu lulus sekolah, hayang bebas jeung menang gawe boga duit sorangan. Karasa ayeuna mah nyangan gawe teh hese, nyangan duit teh hese. Stres hayang carita tapi kagok. Babaturan oge ayeuna manehna stres. Ari sia kunaon dul? Teu kunaon pik. Ulah kagok. Naon mah caritakeun. Ulah jadi beban. Da berat. Beneran teu kunaon aing mah pik. Ulah sok kitu. Aing nyaho beungeut-beungeut jelema susah. Kaciri kitu beungeut aing keur susah. Kaciri ke head. Sok ayeuna mah caritakeun. Kieu pik. Aing lieur nyangan gawe ka mana-mana. Can aya panggilan. Emang aya sih nu langsung gawe tapi make duit 7 juta. Pan aing teh arek gawe meureunnan. Neangan duit, lain arek mere duit ka perusahaan. Heueuh da ayeuna mah hese aing ge sarua. Komo geus mikeun duit jeung naon teh jang ADM cenah. Tapi mana aing can dipanggil gawe teu pikeun ka ayeuna. Tapi aing teu nyerah. Ayeuna aing usaha sorangan, najan leleutikan oge. Si anjing, kalau adu nasib babaturan bagong.